Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengan deui hanca macakeun tafsir juz amma karya Ustad U. Suhendar. Ayeuna urang dugi ka muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhirat jaga Kanjeng Nabi Muhammad SAW nembongkeun kahanjakalan payunan Allah Subhanahu wa taala pakait jeung laku lampah umatna nu teu malire kana Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jeung pok Rasul nyarita, ya Allah pangeran abdi satemena umat abdi parantos ngajadikeun Al-Qur'an pada ngantep teu dipirosea. Ibnul Qayyim nafsiran mahjura mibanda harti kahiji. Langka mibanda harti kahiji langka papanggih jeung Al-Qur'an serta teu daek ngaregepkeun lamun dibacakeun ayat-ayat Allah. Nu kadua teu malire halal haram sok sanajan ayat-ayat Al-Qur'an geus jentre dibacakeun. Nu katilu Al-Qur'an teu dijadikeun tatapakan dina nangtukeun hukum jeung aturan. Nu kaopat teu daek nitenan jeung nalungtik kana euseuning Al-Qur'an. Nu kalima teu ngajadikeun Al-Qur'an jadi obat pikeun nyageurkeun panyakit hate sakabeh anu disebutkeun kaabus anu dikeluhkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka payunan Allah Subhanahu wa taala. Sangkan urang teu kaabus kaum anu dikeluhkeun ku Kanjeng Nabi, urang ngeureuyeuh nitenan Al-Qur'an kecap demi kecap. Ayat demi ayat jeung surat demi surat sahingga hiji saat mameh urang maot bisa khotam Al-Qur'an. Samem jeung takrif Al-Qur'an, ngaran-ngaran sajian selain Al-Qur'an, takrif surat, ayat, kautamaan jalma anu daek maca Al-Qur'an sarta sistematika penulisan tafsir juz amma ar-raji. Sakitu wae hanca urang macakeun tafsir juz amma karya Ustad U. Suhendar. Mugi-mugi engke urang bisa ngalajengkeun dina bab muqaddimah tafsir juz amma ieu. Qulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.